pikir-pikir we. Ari bogoh mah. Jual kebon kadu jeung eta jeung teup Kira-kira katutup maresep katutup lah dan meleng lang urang pan bisa membawa manuk kali ka kebon gitu. Nah, ieu atuh ngurus ieu naon kebon. duit 20 Belum jual las kebon. Kumaha teu pikir-pikir we. Ari bogoh mah. Jual kebon kadu jeung eta jeung teup Kira-kira katutup maresep katutup lah dan meleng lang urang pan bisa membawa manuk kali ka kebon gitu. Nah, ieu atuh ngurus ieu naon kebon. Ini ngurus manuk hiji. Udah dipancing. Jual heula kebonna. Ngejual teup Jual teup. tangka teup Sesare atuh jual teup mah. jeung tangka Afrika we. Beunang ieu manuk beunang ka rungkuk Rungkup. kadang kai ge. Ngajual 10 tangka gitu karasaeun. Aya sesana jeung meuli kopi jeung rokok. Coan ieu mah hun. Kamu ieu mah boga nu kieu aing kieu we meunang. Kopi ge meureun urut ayo we baturan. Bener. Minumkeun teu nyangeurkeun cai godog deui. alah bener ieu mah sorana tah Tugan mah euy.
Nama Hah? penyanyi, Heeh. penyanyi mah, ini artis mah. Ini Inu. Nah, kumaha teh? Lincah ini goyang. Goyang terus dia mau menukis. Goyang terus ya. Inualnya. Keruan, ngaran teh Piccolo. Put, ngaranna Piccolo. Sama Ngaram ngajungjung lah. Ada yang manuk dia mah. Kopi dia tepot tadi oris. Ya, inum lah kopi nanti inum lah. Gimana kopina? Tenang we santai saja. Ini sih Ini sih.